Nyarek naon nanyakeun anak uing? Bade di Canak Ameng, Pak. Rek naon bae nagesna ulin di maneh? Oh, taya. Boro mah abdi teh ke mobil, terus ngabeting koran. Bade ngaborong martabak kang Bapak. Nyamang ngatuh nyapanya pami kitu mah. Jang, tong dianggap serius atuh, da bapak mah bieu mah heureun. Nih, ye sia ngajak among cenah. Oh, geus sawios-wios, Pak. Da abdi oge nembe teh heureuy. Serius nyarios teh. Nih, kan bae kan terus. Sep, ari itu anak kucing kunaon make bae? Hor, teuing atuh kos, make nanya ka urang. Maknya teu nyaho, apan ti tadi ge dibawa ku maneh eta anak kucing teh? Mimiti nama kieu. Anak kucing teh kuleuheu, ku urang teh di mandian we. Terus make rinso da tadina teh eme seungit. Nah, atuh make bisa nepi ka paeh kitu ayeuna? Pas waktu ku urang di rinsoan mah teu nanaon ucing teh. Terus kurang teh dipeureut we da baseun me garing gitu tadina. Jauh-jauh cicing ucing teh, sugan urang mah tunduheun, kurang teh disimpen we. Sarekeun. Anjing, atunya heueuh paeh anu dipeureut mah da lain anu. Soal Wah, paehnya. Borah capek-capek ku urang di mandian. Bang Rizal, arek ka mana? Nyarek Jumatan lah. Mana maneh? Alah ngomong we rek mau kenal gitu. Lamun ngomong teh mulutnya dijaga atuh. Untung poe Jumat, lamun lain poe Jumat ku aing geus dikelek. Ya hampura atuh. Eta senal nah tadi dipake lah ka dijingjing. Nyopan ieu rek ditukurkeun. Danu kamari mah leutik teuing. Dasar suruh mahal. Anjing, poe kemis. Si keher kumahan. Anjing naik Jumaah. Poe kemis. Den, emang kunaon isuk-isuk ngesrungsing kitu. Boga masalah naon euy? Rudet urang mah euy. Isuk-isuk awewe teh ngawe atuh paruguh. Emang kaboga maneh ngawe naon tadi isuk-isuk? Tapi kan kaman adat-adatan kitu, Den. Rungsing dia mah di. Isuk-isuk jauh ngawe akieu we. Ayeuna jam sabaraha Peri? Nah can hudang. Terus nah mana jadi ngambek rungsing kakak bogoh maneh. Ku teu pira ngawe kitu oge. Para ari maneh? Pan ngaran urang mah Deni meureun lain Peri. Alas ya Den. Putuskeun. Mau bener. Bubarkeun. Nih Andi lah.